bapana ulah molor bae geura budak anak urang kapoekan si anjing sini ngambun ge bae anak urang eta bapana keur sare ge lulunggur lumpat ka dapur teu peduli kulkas ditengar nu penting aing meunang lampu di dapur teu meunang lumpat ke tengah imah begitu leungeunna cekel korek cekel lilin dicetrekeun gigir anak brai anak kacaangan hate kolot ge brai ngeunaheun betul. Artinya apa pelajaran buat kita? Jangan biarkan generasi muda orang hidup di kabodohan. Kenapa? Karena hidup dalam kebodohan berarti hidup dalam kegelapan. Lalu hidup dengan kegelapan otomatis hilang. Anak kurang bangun ku para kesepuhan, ku ilmu agama, insya Allah.